Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol ini pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuariwa urang masih seger buger tur kasegeran kabugeran ieu urang mah dipake ibadah ka Gusti Allah, bentukna pakai tolabul ilmi, salengkah-lengkah nati imah ka dieu eta teh nyoplok-nyoplokkeun dosa. Salengkah dua lengkah datang ka dieu geus eueuh dosa. Barang balik deui amprok deui dosa. Urang kuari masih keneh ngabahas tentang qat'i shariqah nu di negara urang mah teu diperlaku, sebab negara urang mah lain negara Al-Qur'anul, lain negara Islam, tapi negara demokrasi. Haju kumaha tuh cenah Kiai cicing di negara demokrasi, atuh teu kumaha, anakan biasa, incuan biasa, masalah. Kayak di akhirat karak bermasalah lamun urang henteu berupaya nangtungkeun ke pemerintahan saadil-adilna. Lamun urang bisa nangtungkeun undang-undang saadil-adilna jeung sajujur-jujurna, pangheulana ka sorga pemerintah. Mun teu jujur teu adil, pangheulana ka jahanam. Sakitu. Kajen kira urang kuari mah lantaran negara urang teh baheula dijajah, kemudian urang berupaya sekuat tenaga untuk merdeka, bergerak seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah dengan modal golok tarang hau, bambu runcing, urang bisa menang sehingga merdeka. Musyawarah deuk ngadirikeun negara berbagai pertimbangan. Alhamdulillah urang kuari merdeka, negarana demokrasi, hasil pertimbangan para ulama baheula. Lain leutik-leutik ulama baheula, para kiai meureun aya wali-wali.
lamun harita dek dijieun ke negara Islam bisa, cuman mamalakna gede. Jadi untuk daf'ul mafasid jalbul masolih saat eta dijieunlah negara demokrasi. Perlu pembahasan anu panjang mun urang hayang nyaho tentang mengapa negara urang kok negara demokrasi. Kayak mah kudu aya pripat-pripat jeung kudu mayar. Sebab dengan dalil Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta teh jadi dalil demokrasi ku Bung Karno. Jagalah diri maraneh kabeh wa ahlikum jeung ahli maraneh kabeh naro tina naraka. Jadi urang titah ngajagaan urang nu aya di negara urang oge ahlikum, lamun nyaritakeun ahli berarti patali jeung ikhwan. Ai ikhwan teh ukhuwah islamiyah, patali jeung agama Islam. Bahasana ge ikhwan ku anfusakum wa ahlikum nar, ahli. Jadi atuh dulur urang nu aya di Singapura, dulur urang nu aya di Belanda nu Islam, dulur urang nu aya di Eropa, dulur urang nu aya di Australia, mun harita urang nyieun negara Islam, dulur-dulur urang engke nu aya di luar negara urang bakal kena fitnah anu pohara. Jadi lain bae negara urang nu dijaga, tetapi lain urang nu aya di negara urang, ahli-ahli urang ge kudu dijaga. Jadi panjang dongengna lamun urang nyaritakeun mengapa negara urang jadi negara demokrasi. Tapi barang ku urang ditilik-tilik ayeuna demokrasina ge geus teu demokrasi. Jadi okos, bahasa lembur mah okos, lamun bahasa rada keren mah semu. Lamun bahasa rada menengah mah dua tak. Semi mobil lamun semi lempangna mal beres. Jelema ge mun semi mal beres. Negara ge kuari semi atuh teu beres. Nu nyaho teu beres batur anu bergelut di politik, nu bergelut di ekonomi, di budaya. Nyaho tak teu beresanana. Ai urang mah urang gunung, urang leuweung. Sapira di mana saya lahir? Ketos. Ya, teu hadapeun tanggal awi gayawan we. Saya lahir di mana? Delan. Leuwih parah teh. Saya Kobet. Karena itu tuh orang lembur mual jauh, sekolah nage tetara ramat, kuari ge ijazahna di dahar berit sapotong, itu berlaku. Jura gabung tuh jauh, paling jauh nak kok pabrik, kuari jadi ayah pengurangan, orang menjauh dengan sakit itu doang. Kok jalan teu dibangun-bangun, urang nyaho dengan sakit itu doang. Kok ieu kunaon di pasar jadi sararepi, jadi pararal, urang nyaho sakitu. Teu nyaho kan nu maenkeun politik, nu maenkeun ekonomi. Tah mending nu nyaho tah mending nu henteu. Henteu kos urang tentrem, adem ayem.
urang geus teh jahona naon waktu perang mah jakabehan berangkat masalah geus urang mendingan kieu bae hirup teu nyahona naon wayah pilkada dibere duit nojos teu mere duit ulah wayah pilgub mere duit tojos teu mere duit ulah insyaallah bangkrut negara bangkrut atuh negara teu boga wawasan gahar tetep kudunya ieu Banten kok kieu bae ieu eueuh kemajuan hayang urang boga Banten maju minimal kubah jadi nararae kaluhur makam jadi nambahan di sisi jalan paraeh beureun jelema ya bajulah tah urang dipimpin ku sababaraha gubernur ti mimiti Ratu Khausyah pilihan Kiai Haji Fudoli tetep bae kos kieu dia umrohkeun disekupikeun pajaro bener bente sia ieu maksudna ngan aya nyana tuh nyana bae sebagai bagian setik dog ya mantap. Nah, ieu kan kieu bae. Kuari ku Harana Karno. Beneran di Banten ayeuna. Jadi kieu bae ya. Sugan aya berubah, henteu aya berubah tiga-tiga aja. Apa endek diteruskeun lalakonna? Kita tinggal tanya pada rumput yang bergoyang. Kita ada lamun orang boga wawasan satu ye nu kira-kira bisa ngarobah negara Banten beulah sa Indonesia heulana. Cok gara urang berwawasan ka supaya urang lamun zarah talalentrem ngeunaheun. Urang sangheuk kuari zarah. Lain kapanggih jeung wali kapanggih jeung si eta. Encana naon kotak geus goprak can ieu macam Fatihah geus goprak-goprakan puyeng aing aja masyaallah teh si urang Banten kunaon teu bisa ngurusan sakitu-kitu acan namun aing di dieu geus ku aing bambu runcing kaluar-luar gede ku aing gelut sia jeung aing nu paeleh balik beres geus aing paeun teu neuleus sia deui geus masalah gat lain kitu tah jawara tah pas kitu yu urang rapihan hayang kapanggih jeung para arwah teh kan kudu khusyuk kudu tadarru hidmah kudu hidmah yang mana khidmat kumaha tuh urang geus ila hadratin nabi koprak nih belah sini nih koprak Fatihah ieu ka mana ieu komo di ditu mah di Syekh Asnawi masyaallah tidak boleh ziarah kalau belum ke sini enggak boleh arwahnya juga kabur sararial jasa aduh Gusti Allah datang ke saheuk kurang jarah teh masyaallah ieu watak orang Banten teh geus model kos kitu nah iyalah subasa nu bisa ngaberesan terus eta kan naon kitu ngaranna situs sangat bersejarah supaya orang mantep cara di daerah-daerah Batur bangenaheun urang zarahna saha anu bisa ngarobah jalan timimiti urang lahir ka dunia zarah ka Banten teh jalanna kos kitu bae nya sugan ngagedean jante kos kitu bae malah mah tangkal kayu areueuh kirim loba tangkal kayu bari areueuh nah iyalah jara dipikiran kan ieu negara urang
negara Banten eta keur carita masalah zohir lamun urang nyaritakeun Banten secara gaib kedahsyatan Syekh Maulana Hasanuddin teh kumaha teh keur ngamuk kumaha kumaha carita kitu keur ngamuk Syekh Maulana Hasanuddin teh lantaran geus eueuh nu sejalan jeung nyana lamun ieu nyana ngamuk beneran emang ngamuknya na kumaha gitu kan di Gunung Karang aya anakna paham teu ja anak tah di Baduy aya anak di Gunung Kencana aya anak Syekh Maulana Hasanuddin di Tanjung Kait aya anak Maulana Hasanuddin lamun eta geus hararudang rupana ke beda-beda nu orai rupana nu maung rupana teh nu macan rupana buaya darat memang ka dieu ge loba ieu ieu termasuk incu Maulana Hasanuddin nu terkutuk ieu tak kurang nyaritakeun Banten gaib sehingga di Belanda mah terkenal Jerman adalah Banten lain Indonesia Banten Masya Allah tah iya Banten lain lalagaan tapi kuari kos kieu hayangeun Banten dicekel ku jelema anu bisa ngarapihan komo ngarapihan sohiron wa batinan tah ieu keur carita negara Indonesia lain negara Islam termasuk Banten baheula bergerak sehingga aya duit Banten eta teh lantaran bergerak da Banten teh dahsyat kresidenan Banten kuari mah deuk nyaritakeun hukum-hukum maling di negara Islam lamun nu kamari dicaritakeun malingna maling papada masyarakat anak maling nu bapak bapak maling nu anak geus caho hukumna kumaha cenah kiai atuh sia mah pohoan bae sih karek kamari lamun sesama manusia maling kanu sesama barangna barang rejengan geus dicaritakeun atau barangna barang terejengan geus dicaritakeun kuari malamun maling nu aya di Baitul Mal negara ngabogaan simpenan jang kepentingan masoleh jeung sedekah disimpan di negara ngaran penyimpananna Baitul Mal perang bagi sebagian humus ke Baitul Mal jelema maut ahli warisna mbah asupkeun ka Baitul Mal lamun aya hasil bumi anu memang hasil bumi tersebut teh iya geus dibagi ka hak-hakna masing-masing sisa Baitul Mal dan lain-lain sebagainya nu kudu diasupkeun ka Baitul Mal untuk kamaslahatan muslimin jang naon teh kamaslahatan muslimin teh bangun masjid madrasah pondok pesantren yayasan mun kuari mah gorong-gorong jalan etalah jang kamaslahatan atawa jang sedekah fakir miskin ieu ngaranna Baitul Mal tuh di urang mah eueuh di urang negara demokrasi bae ge dana sosial gede
diurang dana sosial beuh di haji bae gata di haji di zaman Pak Harto datang ka Kuari 1 triliun sakumaha cenah ge 1 triliun geus ulah nyaho bae mantak murikak bulu atuh mangkaning tertulis kan di dinya perjiwa sabaraha di zaman Pak Harto datang ka ayeuna eta dana eta teh pohara jasa Masya Allah dikamanakeun eta sok aya nyaho ulah sok aya nyaho tenang bae si urang mah dagang masak paeh geus beres nyana di ditu aduh nu ngayakeun nyana nu ngabobol nyana ieu lamun di negara Islam di negara bentuk khalifah atau bentuk amir atau sultan eta negara-negara Islam ngaranna di urang meraja baheula terus presiden ieu tuh nu raja teh Arab Raja Abdullah Raja Fahad Raja Abdullah kuari mah Raja Salman geus ganti deui Raja sa emang sia mah lain poe teu nyaho poho mah urut nyaho poho ieu mah hati aduh Gusti Allah tah geus pajang urang mau caritakeun negara Islam mimiti berdiri na iraha negara Islam dan runtuh na iraha kan kanyaho negara can kebal keruntuhan negara Islam Utsmani Turki lah kakarak sabaratus tahun can kebal lamun ti zaman Raden Patah baheula can kebal di sarua bae nya kuari demokrasi terus bahkan menjadi-jadi ya negara demokrasi wah geus acak-acakan lamun urang nyaritakeun acak-acakan negara mantak hareudang diganti ku saha bae ge Indonesia pasti kieu bae jeung leuwih parah lantaran sistemna nu rusak diganti ku saha bae sistemna kieu bae rusak kieu bae masalah artinya urang ieu nu ngarasakeun rusak urang anu milih urang atuh geus geus kieu keur carita rusak lain negara urang bae negara batur ge kuari keur rusak sarua bae Indonesia mah rada deres mana rada deres dah alhamdulillah tuh bisa diadu domba paling adu manuk adu kotok tuh bisa diadu domba orang apa terus sakit dele Suriah dele Yaman geus pugu Baghdad lain lalagaan Cina urang mah sakieu alhamdulillah kamari geus hampir-hampir kuari deres deui tapi encan aman bener di negara urang ge encan lantaran hayang lempang kan di negara tapi tetap mandeg ieu negara teh politik teh jalan lamun nanyakeun ka camat teu jalan naon teu nyahoeun nya nama tanyakeun ka bupati enggak jalan apa teu nyahoeun nya nama sebabnya nama nu jalan teh duit politik mah teu jalan emang jalan ente nu lempang duit itu beda aing nama acuana kadinya asal duit lempang hai negara teu lempang ekonomi mah mandeg 185%. Wow loba amat ngaleuwihan teh mah kiai cenah dileuwihan ku aing seutik 180 derajat mandeg ekonomi ni kuku bage kajian kuku mage mantap pabrik-pabrik kula waduh macet pabrik aja kudu masalah
mangkieu nang Allah, cek ilmu tasawuf nang Allah beres. Selesai geus masalah. Kayak para rai. Tungguan malodarna bae. Ya Soeharto ge nu sakitu gagana pae. Komo ieu leutik itu pae. Maksudnya pae kabeh ge. Teu leutik teu nu gede pae. Siapa sok aju sinis bae. Pae kabeh. Tapi lamun berusaha insyaallah aja kabeh ge kumaha urang. Kokos urang di rumah tangga rapi terapina kumaha urang. Ribut bae urang mah. Ieu aing mah ribut bae heran cak jana teh ieu di rumah tangga. Aing mah geus kesel cak lalaki teh. Aing ge sarua cak pamajikan. Aduh ieu kumaha tuh? Coba tuh bener. Tuh gagahan pamajikan, Pak. Aing kurang kumaha? Kurang kumaha. Balik lagi sama rahasia. Mulai guys. Gara-gara jana tah balikna sakali dah balik ka imah ker udang-udang. Eta kan ngaranna bibit ribut. Minta duit hese. Tah bibit ribut panu gitu. Aya ku di jelemana. Zaid maling harta nu aya di baitil mal. Oh, iya. Kuki Zaid harta nu aya di baitil mal teh dipaling. Kabeneran harta nu aya di baitil mal teh geus dipasing-pasingkeun. Ieu sebagian jang masolih al ummah. Ieu jang sedekah. Nu ieu mah jang zawil qurba wal masakin. Jadi pasti kan di baitil mal. Tah ieu pemasingan tersebut kudu anu zatur ziroi, pemimpin anu boga wawasan. Nu ka mana arahna nu leuwih manfaat jeung leuwih urgen kadinya. Etalah pemimpin. Contoh cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Contoh kedua, Sayyidina Umar. Contoh ketiga, Sayyidina Utsman. Contoh keempat, Sayyidina Ali. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Contoh eta. Tah, pembagian. Sayyidina Umar ketika manehanana asup ka kantor mun ayeuna mah ka ruangan nu di dinya teh paranti utar atur. Kemudian Sayyidina Umar asup kadinya teu rek ngatur di pareuma. Lampuna di pareuma. Teu make lampu. Tanya ku sahabat, "Ya Amirul Mukminin, ieu para rekamat." Oh, masalah. Atuh mantak naon lamun dicaangkeun. Panjang kepentingan umat kula mah ku hari henteu keur utar atur. Geus kulantaran teu utar atur berarti kepentingan kula sorangan. Atuh haram make lampu. Tah coba teangan bupati nu kos kitu tah. Gubernur nu kos kitu teaga. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Murikak bulu urang ngadengen lagi. Tuh ketika dibagi-bagikeun jang fakir miskin, kumanehanana langsung didatangan di samping nu lain-lain nyana digawe mangulan teh Sayyidina Umar. Allah Karim. Tapi sahebat jeung sadahsyat Sayyidina Umar anu sakitu luar biasana adil moal aya tandingna geus menang poin nu moinkeunana Kangjeng Nabi nu layang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi ku Ibnu Taimiyah mah dicawad Sayyidina Umar. Cek Sayyidina Umar, cek Ibnu Taimiyah mah Sayyidina Umar teh gede bohong. Mantak eta sing ade urang mun macaan buku-buku Ibnu Taimiyah. Nyana teh geus nyawad ka Sayyidina Umar, nyacad ka Sayyidina Ali.
ada orang kuari jrik jadi Wahabi, jrik jadi Muhammadiyah, jrik jadi Persib. Eta. Bacaan kita Ibnu Taimiyah. Nu kita baheulana nu akhir hayat mah sebenarnya ada di Sunda Jawa. Lamun urang nyaho sejarah ulama-ulama sing hade. Ibnu Zawj, Ibnu Qayyim sing hade beusi can kuat ieu urang. Zain maling harta ti baitil mal. Kemudian anu dipalingna teh ieu anu geus dipisahkeun jang ipatin hiji golongan masakin misalna ieu teh beas di aya di baitul mal atawa dirham duit pun kuari mah ieu lamarina brangkaskeun sieu tah duit jang masakin. Kemudian ku Ki Zaid dibobol. Nu Ki Zaidna lain termasuk masakin. Ki Zaid mah jelema sugih, gabobol harta baitul mal nu insirop da jang masakin. Berarti jana maling harta masyarakat nu nyana bagian di dinya. Kumaha? Ieu cek di dieuna wa man ari Ki Zaid saraka anu ngabobol mal baitil mal harta baitil mal in puriza lamun geus dipisahkeun harta tersebut li taifatin jang sagolongan masakin misalna nu laisa huwa minhum nu Ki Zaid teh lain termasuk golongan masakin tertangkap Ki Zaid sidang setelah diproses nyata jana adalah pelaku pembobolan anak potong leungeun beres saya itu tuh kuari dibalikeun mafhumna Zaid termasuk kana masakin kemudian ngabobol harta baitil mal nu dibobol kunyana jang masakin sedangkeun nyana termasuk masakin dibobol kunyana tangkap setelah tangkap diadili setelah diproses bahwa harta baitil mal dicolong oleh yang bernama Ki Zaid dan Ki Zaid mengaku yang dicolongnya adalah untuk taifah masakin sementara Ki Zaid adalah salah satu dari masakin maka Ki Zaid aman teh kudu dipotong palingan we habak masalah di Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin kemudian teu dibagikeun fakir miskin maling dana sosial tersebut aman teu kudu dipotong di akhirat selamat palingan habak gitu siapa tinggalin lengkah tawa keur ngomong nu tinggalin batu-batu lu jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah nu mantak aya gedung Muhammadiyah nu mantak aya universitas eta teh hasil pembobolan insyaallah hasil pembobolan lawan kula jaritakeun pembobolan negara atuh nyaho insyaallah nyaho jasa atuh teh mah kerja sama babari teh mah kosin geus lain rahasia tong kudu geus kitu mah ya Allah ya Rabbi cenah kiai nyaho bae leuleutikannana
aya dana jang pembangunan syiar agama, masjid, pondok pesantren, yayasan, kemudian anu nyokot-nyokot, DPR turun ke kiai. Iya gerak ngabangun gitu. Maksudnya kula nunjankeun proposal. Aya geus kayak dipoto ku kula jang tanda bukti. Kula nunjankeun geus. Ya oke. Nyian pondasi foto thread. Jenkeun proposal. 1 miliar. Dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana bangunanana gambarna geus kudu aya ajukeun 1 miliar untuk tahap awal. Oke, iya. Turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta. Ulah gandeng mah ieu sia masuk aju jeung serikeun aing. Sia mah ih. 800 juta eta ngahiang siluma eta di ditu teh mah di Kalimantan lain di dieu mah leuwih dahsyat deui. Aya nu 200 juta dibikeun 800 ngahiang, 500 dibikeun 500 ngahiang, aya anu 700 dibikeun 300 ngahiang, macem-macemna mah kumaha obrolannya na bae jeung kumaha kaleulesan hate si sang DPR eta bae. Emang nyana nu nyieun, nyana nu ngabobol, maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang. Emang aing teh nyaho. Deuh. Memes ge aing heula atuh nya. Yang tayang ieu mah geus kitu tayang. Kah nu jadi masalah, kiaina doraka apa henteu, DPR-na doraka apa henteu. Wallahu alam, asana jahanam kabeh. Aduh Gusti, Indonesia urang ya Gusti. Indonesia urang. Gusti lah. Lamun dicarita-caritakeun. Ulah kaget lamun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran, lain nang di kantong nyana, ai podol sero nang di kantong nyana. Teuk ceuli aing dua anakna, teuk ceuli aing ye. Hayang nyaho mah Gusti ya. Ye dua aing mah teuk ulah hiji-hiji. Serem kadangnya bapak anu ngebangun ini negara urang aja salah itu salah daripada di ke Belanda ke daripada di ke Amerika ke mana yang dibangun kurang ku cara kos gitu pinter aja lemah kos gitu pinter lah sanajan lain duitnya nah pinter aju kukula lamun di bejaan usaha sabarang masjid atuh nyaho jasa kula di Banten Pak Anu ngabangun wali bejakeun ya atuh dirangkas sia warauh Panegelang sia warauh diserang sia warauh ya atuh geus di kantong aing mantap begitu aya seorang pejabat ka kula pejabat inohong di luhur waduh kieu cenah alhamdulillah kula keur ngabangun masjid sabaraha biayana sekian ampun bang mantep amat bu hebat amat kula di kitu-kitu barang tek dibelokeun teu nyerep teu ka dieu ku ari teu ka dieu ajeuna bagi podal teu ka bagian paragsana aing teu nyaho bener deui atuh nyaho aing ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa lamun bisa tuh endek aing geus wah iya salah satu contoh bobolan di negara masya Allah lobana lain lalagaan bobolan teh lobana lain lalagaan ieu teh geus aya 3 tempat bobolan mun ku urang dicaritakeun muku boleh caritakeun ngan teh etis sebab nu bisa di daerah jang naon kabobo sungut aing bisa moal Pak hayang tungtung nama ka aing deui bae pangieunkeun cenah kiai proposal teh siapa kabecus eueuh Pak geus karar itu bae
Lantak dikorupsilah. Tah. Ieu keur carita perkorupsian. Asal rapi di negara, cara ngabobolna jeung korupsina aman, insyaallah. Tetapi sing hade nu dibobol teh jangka mana loyogna, nu ngabobolna saha? Awas ta eta tah. Loyogna jangka mana ieu dana nu ngabobolna saha? Ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul qiyamah. Sieun. Tapi lamun kieu mah ieu, wa ieu dana jang pembangunan masjid, pondok pesantren, bisa aya jasa. Kemudian tadi kaluarkeun, nu mantak tadi kaluarkeun boga rencana lain pemerintah, dek dibilukeun. Ongkos baz zakat, lah teu kan aya masruf pada Al-Qur'an. Ditu aya kiaian sebenarnya nama di luhur tetapi kon teu sesuai pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat nu mantak kaju teu percaya deui ka negara lamun masruf jelas atuh masyarakat mah beuh zakat kabeh ka pamarentah tah teu kudu dipaksa tapi sebab kewajiban asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu lantaran jelas masrofna ja aya dina Al-Qur'an kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna ka mana masa urang ngazakat tajul ka bupati jadi berarti urang ngazakat dicokot ku bupati jadi bupati teh nyokot zakat urang ridho henteu sia aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho henteu aya guys bupati ngajakat ka sia ih peuceut habak teh bupati ieu keur carita ieu mah negara urang bobrok mun aya bobrok na takos kitu ieu mah ala kadar nyaho bae heulana atuh sabaraha hesena sih tampung zakat jaya kiaian di dinya menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin Masya Allah karim mantap sok aing ngageter hayang jadi bupati ge kos kitu tah aing atuh pilih atuh Gusti aing aduh aja kuku ka mana ieu zakat cenah dibagikeun BHS dan kiai bener henteu sing ngabagikeun kos kitu atuh kiaina muina sing bener dia takol sia di akhirat emang aing teu neuleukeun aing cicing we neuleukeun make mata batin je ya ka mana loyogna pan aing teu kabagian tuh siap dianggap baturnya napan pugu aing makanya maksudna rusak negara rusak guys ulah leuwih jero deui kos kitu eta kakarak satu bagian beung canu lain-lain beung nyaho ya pendapatan Tangerang ya tuh nyaho jasa sabaraha na nu dipotong sabarahna emang kula teh insyaallah kula nyaho insyaallah kok kiai nyaho bae pan aing urang Tangerang aing urang Benteng Jeh, babarenna jeung sing cek Benteng baheula. Atuh nyaho. Pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha? Kabehna sabaraha? Nu ditulis sabaraha? Nyaho. Emang ditulis kabeh? Henteu. Jadi eta DPR nu nyaho? Jahanam. Geus DPR mah ka jahanam kabeh. Aing usul ke di akhirat. Diusul Gusti jahanamkeun. Emang gunanya ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahon jahanamkeun Gusti abdi saksina ye emang gua haun gitu pancena kieu sombong sama aing we ya sombong teu sekedar nyaho kerusakan doang henteu rekna naon eta Tangerang, encan Serang, encan Pandeglang, rengkas betung.
Bandung, Karawang, Bekasi, munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh. Ya, dak aing hayang jadi presiden da kos kitu teh. Dek di beneran ku aing mah duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggesan geus cukup lah. Aing mau anu ieu bae geus. Hatu leuwih parah tuh waduh. Emang beres tuh. Tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah. Mentak ceuk lagi maning nu nyaho, maning teu tah kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu. Jijah heuh jadi kieu itu. Kakarak saeutik dibocorkeun. Komo mun bocorna boleh. Ye, sial cenah ieu. Jawara mah geus golok bae goblok ge. Kan kitu lamun dibocorkeun tak kerusakan negara. Jawara mah geus kieu bae goblok tolol. Ajuna mah pamajikan bae pan. Nu itu nu aya jawara mah kos kitu mangsak-mangsing anak bae di depak cak anak nanaon dia aing greget ka pamarentah greget ka pamarentah si gue aing anu di depak depakeun aing ya keur carita ieu adalah pertanyaan ieu Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin. Iya, tolol itu pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya baik tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah eta kos kitu kan. Nah ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikihkeun. Jadi lamun dikapikihkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik lalakonna ya inang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikin negara jadi negara Al-Quran ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teu ridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sekinya urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana saha nu dae perang siap saeutik ulah nyeun negara Al-Qur'an demokrasi ieu keur carita baheulanan tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita paksa ku nya diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa koedahna kan katar oh berarti deh gitu oh lantaran di urang mah kurang paham karena koedah ya teu paham nu dijelaskeun koedah usul fikih ku Gus Dur teh tak oh berarti dek kadinya arahna ya pecat mal kebal sana Gus Dur mal kebal ya bener bae eta teh dek ngarobah struktur negara tuh tah ieu kuari bohongan negara urang kos kieu perang mah urang siap tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani nah kuari perpolitikan heula teng dipaksakan urang dipaksa kuari geus larut sehingga urang mun nyaritakeun negara Islam teh lah nanaonan sehingga kitu kan urang padahal urang maca Quran urang maca kitab sehingga lamun urang nyaritakeun negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat urang dipaksa titah berdemokrasi haju salah henteu kumaha sih kiai ngomong itu aing teu ngarti heula asal jarita bae sia asal paham heulanan ieu nya aing pajar propagator deui ieu makan keur ngaji supaya jaho maksudna supaya paham doang tah geus kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani Yahudi terutama teh setik kuari geus larut kuari apakah urang berekonomi secara Islam henteu naon bae kredit
Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyala supaya asup riba. Kajen kukumaha ge. Lamun tita riba langsung bae moal bisa pengkondisian nyana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa tidak nuturkeun nyana. Embung-embung ge urang nuturkeun. Beuteung urang kena riba. Seri Yahudi. Islam udah mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari. Meuli gincu bank kuari. Meuli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank, ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teu akur bae ge Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk, teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Hei, sedek takbir salat si jadi adzan. Puyeng aing. Ieu negara. Nah, ieu cerita fikih mah kos kieu. Ieu kan diceritakeun kenapa Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabanana hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedengkeun kuari kan nu bisa digawekeun awewe. Kok bisa kos kitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Ieu lah. Kuari kieu contoh letik. Contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha teh nu ngabangun Yahudi. Cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana ti bank. Yahudi tibang. Bang boga saha negara. Cina, Jepang asup ke Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon, tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan kadebak. Moal nyana. Kurang kena makena duit negara. Duit negara ku nyana dipake hutang. Dengan kekuatan nih setik nu dianggunkeun. Wah, nu kaluarna triliunan. Maju duit negara, teu maju ulang. Ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara? Emang duit negara deuk kumaha? Eta mah gawe doang pemerintah sidang. Gawe eta mah. Secara hukum doang. Uang negara deuk kumaha tuh? Uang negara. Kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, nyokot duit di bank. Nah, udah sekarang mas saya mau tanggung beres saja. Orang bank kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mau terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tak. Artinya nama mereknya duit orang iya. Orang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya anak duit orang. Nginjem, maju, alhamdulillahnya nama teu maju balik kan bukan itu masalah. Jadi orang nu bodoh. Perekonomian kuari geus sama hese sama rada hese kana sia macan kaharti lah atuh urang lembur. Eta ge kuaing dibabarikeun bahasana. Mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu mah leuwih teu ngarti. Aing ge kadang teu ngarti. Eta mah supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, kuari kieu tak Indomaret, Alfamart, kabeh. Nu saha? Nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain. Tanahna cenah eta tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama. Ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres. Kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah, nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah teh bangkrut udah jual aja. Dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ieu. Nek dimaksudna ge dibeli jual kunya. Dibeli kunya wah barang dibeli buat deh. Artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana. Baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung. Kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual. Parah kuari. Parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan. Perekonomian Yahudi model kos kitu. Apa eta nu boga supermarket sa Yahudi? Apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi? Cenah lupa Haji kerjasama engke nama dijual kajian hukum hage nyana nu boga manajemenna. Apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun karena taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun karena barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun
berarti nu boga manajemennya asal nu boga manajemennya nu nyana dah berarti gua dikasih kuasai kan ku nyana ekonomi timimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot ku nyana kabeh dibawa ke negaranya nyeri hati urang nyeri lamun urang nyaho kok bisa kos kieu sih sistem nu aya di negara urang komo kuari Cina datang ke urang nu nyin pabriknya na karyawannya na ai urang nonton deuk nanaonan kabeh karyawannya na didatangkeun ti ditu ka nyana urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe kok nyana kabeh sih ieu kumaha sih tuh hese awas tah mulai tah siga ada tah je sistem salah nah ieu keur carita memang kos kieu di negara lain negara Islam mah teu keputusan nu saklek eueuh dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi otakna ahli politik ya emang politik dagena nyieun manusia demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat rakyat doang nu dijual kumaha masyarakat teh horeng nyana anu keur utar atur nyana nah ieu lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah enggak boleh seharusnya laki-laki sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta ada kumaha tuh aja ada kumaha urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi mau tidak mau kamu harus begitu asup ke pabrik lalaki keluar awewe woi kuari mah paranti pom cewek pom Masya Allah atau kudu nama ibu bahkan lalaki itu bisa cewek cewek Masya Allah kabeh nu kerja berat kontraktor awewe gua nimris tah perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya maka dipilihlah wanita emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi abeh Islam panas sebab di negara Islam mah lain gitu kunyana dibuat dibalik Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh Islam awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja seperti etalah sadar orang kuari oh salah satu negara orang wallahu a'lam sekedar jaritakeun kerusakan sosial tinggal ente bendu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga je cenah teh mah kumaha mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai we nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah aju jang sajang aing aju kumaha tuh teu kumaha atuh leuwih berat emang kok situ berat hese ieu keur carita eta kakarek las sakit tah sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nu luhurna di momoyu urang kerja sama yu urang moal teu kieu bae mantak cek lagi tadi ge mani ngarti mani henteu tuh mani henteu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bawah pinter teh embung di bawah pinter teh embung mending bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuaribah perpolitikan nu Yahudi perekonomian nu Yahudi budaya geus jelas budaya batu geus jelas Masya Allah makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh minuman Yahudi mantap kurang deh kubahat ya Allah ya Karim Jati pasar Kemis tuh boga pabrik aya anu Haji Hasan aya anu Haji Soleh Cinglu Egle dan lain-lain sebagainya orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kereta kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang
dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara orang bae nu mengkorup di negara orang luar ge emas geus dicokotan ku nyana, logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah, dicokotan geus mah hasil laut, dicokotan minyak, dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika, minyak itu kene dan lain sebagainya. Sugih kene. Aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene. Urang mah teu jauh pulau nu mana, kabar doang. Ieu teh jauh ku sugih-sugih da. Urang lamun naik kapal helikopter, mantek sekali-sekali coba. Emang kieu osok, lain osok can orang aing ge. Tapi lamun urang ke Malaysia. Ke Malaysia kan lewat Indonesia. Ningali kan ieu pulau-pulau ini, Masya Allah. Sugih aing cek urang teh. Cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese. Negara sugih tapi dahar hese kos gitulah disebutna ieu itik mati di lumbung. Atuh kumaha aing bae sih so protes bae sia mah. Atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sih sing ridho atuh. Ya Allah ya Rabbi. Zaid maling harta Baitul Mal nu dipalingna jang bagian masakin sementara nyana lain seorang miskin potong. Tapi wa illa lamun memang manehanana termasuk lamun apum lamun nyana termasuk bagian masakin kemudian nyana maling masalah. Wa ila lamun can dibagi-bagi pala sawanahuin kana lau hakun bil masruf lamun memang manehanana teh ngabogaan hak dina nu dipalingna kamali masalihah seperti harta untuk kemaslahatan ieu teh jang kemaslahatan kantor nyana memang orang kantor kemudian ieu teh dibangun-bangun. Nah, kurang cokot bobol dipaling jangan bangun kantor. Jadi berarti dipaling jangan disesuaikan jeung fungsina masalah. Masalah. Madak aya aturan maling ti heula pemerintah teh aya nu panderi. Aya nu ti heula aya nu panderi. Ente mah ngan teh nyaho bae kan. Kuari ieu uang pemerintah teh encan ketok palu kitu bae heulanan abe babari. Berarti can turun tadana sedangkan urgen ya pembangunan jalan modalan heula kurang modalan sekian ya keluar cokot untung rugi terserah nu jelas untung eta kos kitu perlakuan aya nu ti heula dat karak dibangunkeun biasa ieu nu hebat bata bangun heula mun jalan-jalan mun kantor-kantor ieu encan turun dana pasti ieu geus pasti ieu nyana nyaho lingna tek pasti engke ketok palu jang eta sedegeun ieu urgen bangun kantor encan turun dana ditu bangun heula ku urang beres turun dana dak karek bayar geus salah. Nah kuari mah dipaling bae ti heula ku urang jang eta padahal encan masalah negara lambat berarti cara di urang kan negara lambat paling masalah ya ieu jang pembangunan masolih jang masjid ieu teh keluar nyaho urang kuncina buka bae trek paling hambek set kunci deui teh geus bangunkeun ka masjid malingna sabaraha 10 miliar nu dibangunna 5 miliar dia ulah loba omong tah eta ulah loba omong silakan. Nah ieu tah lamun memang jang kamaslahatan tuh lamun geus patali jeung nagara hese urusanana ieu urang mah babari bae kan ngomongna dina fikih mah lamun maling Baitul Mal kemudian urang teu boga bagian potong lamun urang boga bagian dirinya teu kudu geus bae lamun maling kemudian ieu teh ujang kamaslahatan kemudian urang teh boga hak dirinya teu kudu dipotong emang boga hak kumaha urang lamun ngabangun masjid anu ngeusian masjid pakir doang teu henteu miskin henteu nu sugih kabeh dirinya mah jadi jang kamaslahatan muslimin muslimat masjid muslimin baheulanan di urang mah eta ke masjid nu ngeusiana kabehan berarti urang aya hak di dana masjid eta cokot ku urang masalah paling ku urang
Salah. Dia aing aya hak ieu di dinya. Dibere jalan ku aing teh. Sallallahu